Mu, Nanti, kayak penting malam tahun baru sih ya. atau ini nyaut Kak. Yuk, orang mau ayah rencana deka mana gitu. Ke mana tuh lah? Rumah sakit, kan orang mah jomblo bingung. Nek satu nu ngajak ulin ke penting. Oh sinya. Ayo jadi jomblo mah tengah kiana doang mu. Oh bener Tik. Tapi mu, mending orang manggang bayi di dia kayak penting di Masia daripada acara sama sekali orang. Manggang naon ge Tik? Manggang hayam lah mu, pira aku manggang cak-cak. Oh ente sih mah pertanyaan nak. Ih, cina. Emang saya boga hayam nak? Entok. Dek manggang hayam saha coba. Ayeuna kita boga hayam. Oh nya. Ja, ka dia, Ja. Ayo naon Tik? Ya, sia boga hayam tadi mah. Tok. Ih, henteu boga ge, Jo. Emang kunaon? Kami kayak penting hayang manggang Jo di dieu. Kan kayak penting malam tahun baru. Pira aku urang teu manggang-manggang acan. Oh sinya. Tapi bejo mah teu boga ti kamun hayam mah. Ulah manggang hayam be, bejo mah teu boga. Terus ya bogana naon ge Jo? Anu bahan bisa dipanggang penting. Boga ge anak ucing mu. Ih, jelema edan. Dasarna benjo jeung naon tuh anak kucing. Emang lamun anak ucing teu bisa dipanggang tah? Bisa Jo, Aisyah kawalat mah. Nyaho, ucing mah cocokan nabi Jo, ulah sampai dipaehan apalagi sampai dihakan ku urang. Haram cenah ge daging ucing mah. Oh sinya. Ju nek manggang naon ge? Jah hayam mah eueuh. Teu nyaho lah aing. Tanyakeun ka budak ge Jo. Sugan budak boga hayam jeung manggang penting. Di mana emang budakna? Tenyaho, jangan be ditu. Oke, benjo ndek nangan budak nu lain heula tuh. Hau ditu. Oke. Waduh, kunahan eta kuda laut ngelamun bae. Pek, pengecan mana sih, Pek? Pel ya, benget aing deuleu ku sia. Oh, eta sarua bae ge jeung takal duku. Medan, sigan yang salah. Tip. Kumaha yeuh, penting kan malam tahun baru. Piraku urang acara naon? Oh, iya. Lamun boga duit mah, Bek, urang meuli hayam jeung manggang peuting. Oh, gampang tip ai boga duit mah dek nanaon ge. Masalahna urang mah tilok boga duit. Kumaha yeuh urang dek manggang naon tuh? Manggang naonnya? Kasubek kalatip. Siti kasih momu, penting hayang manggang cenah tuh di masih momu. Oh, tajo. Oh, makana benjo di tanangan saria, kita nanyakeun ndek manggang apa maroal. Hayang sih kami ge Jo, tapi bingung dek manggang naon meureun. Emang kalatip pasubek teu boga hayam tah? Teu boga, Jo. Kumaha ge? Ju urang penting mau bakar-bakar naon dong. Tanyauteun lah. Geus mah jomblo, teu boga duit, sampurna jasa ya hirup. Tip. Kumaha lamun penting urang bakar-bakar lauk bae. Bakar-bakar lauk. Heeh, urang ngara laukna heula ku ari. Ngelalauk di mana Kasubek? Ya, hoy kasubek. Kasubek mah nek ngajala lauk heula meureun ke tengah laut. Urang mancing lauk di empang Mang Dadai. Wah, cerdas ya Bek, tak kepikiran ku aing. Mang Dadai mah kan tilok aya di empang, Bek. Oh, geus ayeuna gaskeun. Ayolah. Benjo ieu ho, benjo pula ngawadahan laukna. Oh, geus aya Jo. Urang nyokot pancingan heula, terus langsung ke empang, Jo. Oke, benjo mau emberna. Oh, geus aya. Geus ya. Wah, aya budak bikang tuh. Tawarkeunlah ku aing. Tik, mau nek meuli kotok mah, yang penting manggang ya. Deki jual teh hayam mang. Nek meuli moal. Mang dijual-jual amat, bikin be padahal maka kami. Nyamuk. Teh sia, main bikin bae. Pelit heh. Nek meuli moal.
Dek dijual beraha ge eta? Gas, kieu bae mah kasaria mah 50.000 bae. Mahal amat Mang Daday. Nyaho hayam leutik ge. Sakit cenah leutik. Harga ayam ku hari keur mahal. Komo deui pas dek malam tahun baruan. Keur naik daun hayam. Ulah 50.000 teuing ge Mang Daday, joka mahalan. Terus si wanita beraha ge? Sia boga duit teu? Boga tik, tapi 10.000 doang. Geus dia kayak kuing tambahan. Oke. Ya, Mang Daday, duit hasil patungan. Iya nu si Mumu 10.000, nu Tika 15.000. Jadi 25.000, kumaha daek teu? Nah, matika ayam main tau 25.000. Kajian Mang, hitung-hitung amal be. Rugi jasa aing. Ayam main dijual 25.000 mah. Lagian Mang, hayam nage kos nu hayam nu gering kitu, cicing bae. Oja. Ayam gering cenah. Saking ayam main sehat nah. Ayam main ayam jagoan ya urut aduan. Oh, tah, emang hebatan gitu eta gelutna. Lain hebat-hebat deh di lemur ieu mah hayam main unu elekon. Coba ge tes heula, adukeun heula ayamna di harapan kami. Aduh kenyang naon. Jadi dia mau ayam deui. Aduh kencing Mang Daday. Sia. Emang aing naon? Di Medan. Kan Mang Daday mah kos kotak leuweung. Ngalunjak sia kana kolot. Nyaho sia Tika, kolot saya kitu-kitu ge eta. Oh, maaf Mang, maaf lalagaan. Ju kumaha ieu, dibikin moal tah 25.000. Atuh ulah 25.000 teuing. Tambahan deui ge. Sakumake. Hi, pugu ge eueuh deui Mang duitna. Kumaha nya? Bikin be Mang, kudu karunya ka kami. Kami hang manggang peuting. Atuh ya. Beneran? Geus kajeun. 25.000 ge teteh gaeng saria. Asik. Coba teuneun heula hayamna bisa lempang tuh. Bisa ayam gering kayak dijual ka kami. Kudu percayaan. Ayam aing mah ayam cager, sehat deh. Tuh kan lempang. Kok kabur sih hayamna? Saria sih terpercayaan. Ayam aing jadi kabur we tuh. Terus kumaha? Geus dia bayar. Dia tambah geus dijual ku aing ka sia. Embung lah, hayam lagi kabur. Nyaho beuneukeun heula hayamna. Aduh, aing lamun selepas rese hayam aing mantawakna. Pugu biasa di kurungan. Hayu ge bantuan newak hayamna. Kami ilu mantuan newak hayamna tah. Atuh lah kurang jaga-jaga tewak. Saria kudu tanggung jawab kabehan. Bang Gustik, coba bantuan heula kurang karunya. Oke hayu atuh, kemana meureun hayam nage jauh. Kadi tuh. Pokona mah kudu beunang eta kotok. Kasayu lah, kadi tuh. Ayo. Gedung-gedung. Jauh eta kotok. Mang, engko ka ditu. Nyaho, masih. Di mana Kalatip? Hijau. Bek, jangan mati itu bebek, mancingnya bek. Oke, Pel. Mantap. Benjo di mana Kalatip? Siapa? Turun jo ka handap. Tawakan laukna terus kaitin kena pancingan naik. Medan. Mangus lah, benjo mah di debat mau nyeka subek. Oh enggak, tapi ulah ganeng-ganeng sih nya. Bisi Oke. laukna malabur. Oke. Tajo, umpanan jo. Umpannya lain di dijan lempel. Dan beres cacing dah. Mantap ya. Ci. Tut. Kalatip. Naon? Kok umpan ka subek mah ada ciduhan sih? Kunaonnya? Oh, eta mah laukna supaya dek ngakan jo kana umpana. Oh, tah. Oh lah, kan cidu si subek mah bau aroma yang tidak sedap, Jo. Lauk mah resepna ya, kan bau-bau busuk, Jo. Emang bedanya cidu ka subek mah. Beda lah, cidu alien teh mah kitu. Alien tip. Atuh tempo bae tukus ya tukus alien kan si subek. Hamuaina goreng ya tip ka subek. Lamun tah moy emang kasep kitu, Jo.
Kos bancet. Oh, geus gandeng lah ini geuseup. Udah gandeng-gandeng nya laukna pasti malabur. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Mang, kemana hayamna jauh? Teu nyaho aing ge. Kabur ka jauh ya mah hayam aing. Berarti kami terjadinya mang melina jangan lagi lepas. Oh, sabodo. Tapi sia kudu tanggung jawab. Jangan hayam aing heula sampai kudu benang deui. Kok kami kudu tanggung jawab sih, Mang? Nyaho aneh. Kan hayam aing lepasna gara-gara sarian ditahan ngelepaskeun hayamna. Jasa ya kepercayaan besi hayam aing nagering. Atuh wajar lah, kami kan pembeli, minta bukti heula. Bisi namang dadain dek nipu kami kayak horeng hayam gering anu dek dijual ke kami. Pira aku nek nipu. Lagian hayam gering ke, hayam cager ke, jasa rua bae dagingna mengeuna. Beda lah. Beda naonna meureun jasa rua bae. Geus tangan deui. Embung lah, dek naon beli hayam lagi terjadi. Nyaho, saya mau mending ulin orang. Eta sia teu tanggung jawab. Lamun lain bikang, dialung-alungan poe ka bangsat. Kamana deui anjeun nangannya hayam? Kreatif. Kok pancingana unung akan ngakan sih? Penyawa yang gejo pan loba laukan aing mah tapi eueuh hiji ge ye lauk ngakan kena pancingan aing. Apa laukna keur galau nya Kreatif? Keur mogok makan. Maedan. Naon sih lauk? Unu ngakan-ngakan acan kana umpan aing. Kesel deui aing. Ratul kieu nu baru metuk. Mending ka budak aing lah. Tip. Menang sih laukna. Boro-boro eueuh hiji ge ye lauk ngakan kena umpan aing. Oh, sarua tip nu aing ge. Pan loba ieu laukna nya, tapi unu deui keun ngakan. Oh, aneh aing ge pek. Kayana laukna eukeur mati suri meureun nya. Mati suri benjo. Heeh, laukna eukeur puasa mati suri meureun. Kan telok baranghakeun aya keur mati suri mah. Mati geni meureun benjo, lain mati suri. Oh, salah tah. Atuh salah na benjo, mati suri mah jelema paeh terus hirup deui eta ngaranna mati suri. Tah dong si Subek pernah maot tapi hirup deui. Itu. Kos aing tip. Oh, cenah mah sia keur orokna pernah paeh terus hirup deui gara-gara kasamber gelap halodo. Jelema edan ngarang bae satompel. Pantes awakna ge tutung kitu. Orang sesegap halodoh Kreatif. Oh, jo. Terus mana nama keur orokna ge dituruban bae mah kayakan jebdak disamperan ucing. Pajang cumi-cumi meureun ka Subek. Balanar ya, aing geus ngaledekan aing be ku bahagiaan jasa. Pugu resep ngaledekan mana nama aja. Aya hiburan. Geus lah, ulang ngaledekan aing be. Ya kumaha ya, urang lauk teu meunang-meunang. Juk ke penting urang moal bakar-bakar meureun ai kieu mah. Kumaha deui atuh, lauk teu meunang-meunang ja. Geus penting mah HSB jeung orai tambang. Lauk teu meunang jalah kabogo eueuh, duit komo. Hancer letip, malam tahun baruan ngaringkuk bae mah di imah. Malam tahun baruan mah mending bakar-bakar di pos bari ngaliwet. Kan resep. Kumaha deui kitu heuh Subek, lauk ge teu meunang. Kreatif. Benjo boga ide. Kumaha lamun laukna ku urang ulah diuseupan. Jadi disair bae. Pasti menang lamun disair mah. Nah, pinter saja. Iya dong, benjo gitu loh. Terus nyairna make naon, Jo? Make ayakan. Benjo boga kok ayakanna di imah. Oh tah. Oh, boga. Oh geus kira cokot ge sugan disair meunang loba urang laukna. Oh, geus benjo balik lah nya, nang dekat ayakanna. Oh, geus kiran, Jo. Geus. Kebal-kebal sih. Nuhun ka Subek. Aduh. Ceku nanti dinya sih. Panti tadi ge geus di dieu meureun tompel. Kudu itu tuh. Pugu sieun lauk Asia mah bek. Kita ditu ngakan Asia dia mentak sawan deui mah lauk. Pel. Nah benjo tumbennya otakna pinter. Oh, tak kepikiran kok mah pinter manehna. Awas bisi ngait kena buuk. Iya, sok mau buuk udah Emang ngabejan tuh. Kamana ya hayam aing mah burna. Ka dieu ka ditu.
Diteangan teka panggih-panggih. Aduh. Dasar aing butuh duit. Boga ayam hiji-hijina rek dijual. Malah lepas deh. Gara-gara budak sih, jangan dikuing lah. Masih. Jo, sih ke mana? Mau ayah kan? Benjo nekala lauk tik. Ngalah lauk, Jo. Oh, benjo nekala lauk jeung kasubek jeung kalatip Ngalah lauk di mana, Jo? di Ampang Mang Dadai. Laukna jeung peuting ngaliwat di pos urang bakar-bakar. Ayo neuk moal, lamun neuk hayu. Tik, neki lu mal ka empang. Tuh nyaho Ih, ku arangel. Ongus lah, benjo mau buru-buru, neuk moal. Ayo. Ilu bayu, Tik. Kayak orang mau diajakan ke budak peuting. Tapi kok budak bisa ngalah lauk di Empang Mang Dadai nyamu? Tuh nyaho, siga nama budak meuli lauk beureung ka Mang Dadai, tapi teu ngalah sorangan di empang Tik. Oh, kitunya. Oh lah pasti nage. Ongus ayo ge, ka budak. Oh yuk, Jo, tangguhan Jo kami ilu. Tangguhan Jo. Kebal amat tip, iya si Benjo nyokot ayakan doang ge. Oh, ja ngewadang heula meureun maneh nama di imahna. Bisa jadi. Ih, di lauk ngakan-ngakan di tadi. Ih, itu si Benyo tuh karak nohol. Tapi kok aya si Mumu jeung si Tika sih, Bek? Oh, ja. Atuh mantek semangat jasa aing ngalah laukna aya si tikaan mah. Oh, Bek, anjeun nambah semangat jasa lamun aya si Mumu mah. Ya, kalatip kasubek aya kana. Wah, mantep, Jo. Tik, Mu, kok saya bisa ilu ka dia jeung si Benjo? Hobek, soalnya kami hang iluan ke peuting bakar-bakar laukna. Oh, oke, sip. Bek, bari ngaliwet ho. Oh lah. Urang di pos bae bakar-bakarna sabari ngaliwat. Ih, di mah aing be ulah di pos. Hodak, di masih mau ngeunaheun kamina. Oke, nek di mana los, di masih Mumu los Bek kok. Oh, teu masalah. Asik. Geus ge ulang ngarobrol bae, beres hari ieu laukna. Oke, Jo. Tip, siapa aing nu turun? Duaan, Bek, urang ngalah sing loba. Oke, geus saya lah. Ayo, kalatip, benjo mah di dibenya, purang ngawadahan laukna jeung si Mumu si Tika. Oh, ja. Geus ayo. Ayo, Mu, Tik. Ka dieu. Ka dieu nguseup. Geus, Bek, turun, Bek. Aing tuh, lah tapel. Oh, lamun aya buhayaan sia heula didakan. Eta sia. Oh, geus kiraan moal. Ih, mana menurut aya empang aya buhayaan dah. Ih. Wow. Ya, ya. Kesaikeun. Ayo, di dia. Mana? Di situ. Wah, gede at laukna. Gayem kuing dah. Malas. Eta sia. Eta budak nek paling lauk aing rupana. Haram jadah doang, hang dituar mun ku aing beungna. Woi, dak, siapa paling lauk aing nya? Toko mang budak mah lain ngalah lauk, tapi neuk ngalah bangkong. Ngalah bangkong. Oh, neuk ngalah bangkong jeung maraban kasubek. Eta sia Benjo, emang naing orai. Wes lah sia, ulah lo balasan. Haram jadah sia, wawanianan nek paling lauk aing. Geus sabaraha hirup sia ha? Sabar, Mang, sabar. Sabar, sia di awewe duaan. Tadi geus ngarugikeun aing, kotok aing lepas. Ayeuna sia nek iluan, maling lauk aing jeung barudak lalaki ha? Mang, kami mentanya ho lamun ibu budak nek maling, kirain teh mah ibu budak nek meuli lauk ka Mang Dadai, juk ke Mang Dadai di tetangga sorangan laukna. Meuli naon? Bebe jage henteu ya budak ngalah lauk dia pang aing. Wah, kira kadari sia, hanjat, dipotong-potongkeun ku aing leungeun sia. Ampun, Mang, ampun. Oh, Mang, ampun, Mang. Ampun. Geus kira kadari sia. Nya ka mana sia? Kami mah teu nyaho naon, Mang, teu ikut campur. Oh, mang sarua benjo ge.
Eta mah ide barudak duaan tuh. Mucik kamu nih. Nabe juga lunjak bek. Oh, Geus ganeng sia, jadi jelema duaan ku bararadung. Ih, mang, ayo janda, montok mang berkeliaran mang. Mana. Tawak. Kabur. Woi, kemana sia? Rem jada. Bek, jangan bek. Bek. Tahun baruan. Maling laukanya. Gara-gara sia. Masa menyalahkan aing sih, Pel. Dia ngajakan maling lauk itu enggak ada ya. Itulah yang mana balik lah. Aduh, aing, apa jasa yang perumahan di mata aing lah. Aduh, dasar mah badel. Itu boga, apa sih 5 tahun baru.